warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi allazina hum kal anjumi fil ihtida amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin al-ayat. Wa qala nabiyyuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-maut tuhfatul mu'minin al-hadis. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai anu kusim kuring dimulyakin, aparat pemerintah anu kusim kuring dipikah hormat, hadirin jamaah tahlil anu kusim kuring dipihak kecinta sakumna, mudah-mudahan urang sadayana dimulyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung tipayun sadayana puji kagungan zat anu maha suci Allah Rabbul Izzati. Salawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina peuting ayeuna urang kumpul deui di dieu di malam kadua dina raraga kirim doa ka guru besar urang anu sangat ku urang dicintai. Peuting ayeuna sim kuring hanya saala kadar rek cerita tentang perjalanan guru urang sampai boga teman Haji Supendi secara terpaksa Sohe dan punya teman Haji Agus dengan tangan terbuka. Sohe dan karena keduana seperti ucing jeung berit, maka guru urang milih wasit nyaeta Haji Rusdi. Jadilah mereka 3 serangkai oknum edan. Hadirin jamaah rahimakumullah, tanda-tanda kemautan guru urang sebetulnya keluarga sedikit nyaho. Karena beberapa bulan terakhir ieu guru urang ngobrol jeung kula, ngobrol jeung kakak kula ka Haji Entoh, ngobrol jeung kakak kula ka Haji Muh. Loba pembicaraan anu dinilai offset, teu meunang diomongkeun tapi diomongkeun secara vulgar, bahkan secara tidak langsung anjeunna ngomongkeun bahwa aing waliyun min auliyaillah. Ilah anu ku kami dirahasiakeun sarapat-rapatna. Karena tanda tersebut mirip dengan almarhum Abah.
tanggal 15 puasa bulan Ramadan bicara seperti itu sawal maut. Iya pun kami kakula ngomong pasca maut al-maghfurlah Abah Haji Nahrawi Tanah Baru. Seminggu setelah Abah Nahrawi Tanah Baru pupus keluargana ka dieu. Kebetulan poe eta kula silaturahmi ka dieu cuman teu bertemu jeung keluarga Ki Nahrawi. Aya sababaraha pembicaraan nu ku anjeunna ku guru urang sadayana diomongkeun ka kula itu menurut kula sangat offset. Oke, insyaallah lain waktu pembicaraan apa anu dibicarakan kita bersambung. Kula rek cerita perjalanan awal mesantren guru urang. Guru urang pertama mesantren Kakeresek Cibatu Garut. Sekitar umur 14 atau 15 tahun mondok kaditu. Samemeh mondok kaditu umur 14 atau 15 tahun geus apal amil jurumiyah mulhat imriti yakulu dan alfiyah. Kitab balagohna bilagahna geus apal johar maknun mantekna apal sulamun nawarok. Jadi guru urang teh memang calakan. Calakan. Moal kieu lamun teu calakan. Andai kata guru urang kos Haji Pendi. Jadi kiai teh tekor. Biar ka modal-modal. Ya, Haji Pendi kan gitu teh. Jak guru urang dek usaha naon bae tangkep. Pak Sahih? Ya. Kok kula bisa nyaho geus apal eta? Karena cek abah kula. Kula dek pesantren ka Cisoka. Ka guru kula Kiai Haji Abdul Hamid ayeuna aya. Umur sabaraha tahun sih Im? 13. Geus talar naon sia? Hah? Geus talar naon sia anak pondok? Hah? Si Uci mah umur 15 tahun geus talar amil jurumiyah mulhat yakulu imriti johar maknun sulam munawarah. Hanya ukudul juman nu can talar nu populer di urang. Sia talar naon? Cek kula itu mah kan umur 15, kula kalak 13. Insya Allah dalam 2 tahun aku kejar. Silakan, silakan. Lejukul abah ngomong, abah kula ngomong, Uci berangkat mondok ku aing geus dididik torekan. Nah, mun ieu kula teu wau. Mun amil jurumiyah mah rada tenget. Ieu tarekat-tarekat teh naon sih ieu? Kula sangka lep. Di urang dina bitisna aya cedaan. Aya ceda eta urut didikan abah ngadidik anakna digebug make tutulak panto sampai ceda. Karena setiap beting dimulai jam 12 didieukeun sampai subuh, di jam 12 didieukeun sampai subuh, di jam 12 didieukeun sampai subuh. Hiji waktu hese dihudangkeunana digebug make tutulak panto. Ayo dek saha nu kuat.
nu mantak keur penting kula ngomong moal kuat sebab geus karasa ku kula sugan. Pernah kula ge setiap malam Salasa diudangkeun diuk sia yuk abah kula keluar masuk wudu salat hideuk naon keluar deui keluar masuk hideuk naon dibere babacaan henteu naon henteu diuk sia tekebal bere salat kilamun subuh aing hudangkeun cek kula kedeung bae sih aing tinggal ngahudangkeun subuh doang mah amanatan tinggal amanat subuh kula ngahudangkeun beres iya didiukeun ti jam 1 sampai jam 2 sampai subuh ulah kamu mana sih ya sieun dikitukeun teh sieun karena isukna bisa teu dibere duit malam Salasa hareup dihudangkeun deui seperti kitu malam Salasa hareup dihudangkeun deui seperti kitu akhirna kula setiap malam Salasa kabur nyumput aing asal malam Salasa nyumput malam Salasa nyumput aya baturna kula hajinto malam Salasa itu aman dia bahaya nah iyalah hadirin jamaah rahimakumullah berangkat mondok ke Garut karena teu nyaho di mana keresek di Batu Garut eta teu nyaho akhirnya terlewat sampai Tasikmalaya sampai Pamijahan nyasap karena guru urang sarua manusia biasa nyasap lamun Haji Pendi mah emang langganan nyasap kualik lamun balik sakan moal nyawan ka pondok moal nyaho nyungsep aja Oke, riwayat kumaha guru menerima Haji Pendi. Ulah nyaho riwayat. Ulah nyaho. Kok sampai diterima sih orang seperti kos itu? Iya kan? Iya sampai nyaho kabeh Haji Pendi deket ke jeung guru urang. Kula nyaho kartuna. Tenang. Mun sogok kada beres, moal dicaritakeun. Sanggeus datang ke Pamijahan bingung iya mana Garut mana Keresek mana Garut mana Keresek akhirnya guru kula keluar ti guha aya aki-aki nanyain ki ulah ai pesantren Keresek di mana harita can nyaho letak-letakna cak aki eta mah jauh ayeuna di Garut ayeuna ujang naik mobil bis jurusan Garut ditungtun ku aki-aki tah ieu mobil busna ditaikeun ka bus ke turun bandrek nya nuhun ki naik bus di Pamijahan terus turunlah di bandrek sesuai alamat aki-aki geus aya di bandrek geus aya di bandrek tapi kakak kula teu sadar mun kula mah sadar insyaallah hebat kan iya katepaan ku Haji Pendi hebat kan iya cek kakak cek kaki-kaki kuari naik deh ujang mobil letik jurusan Cibatu ngan ke lebah warung Mang Ocit turun berangkat deh naik mobil eureun lah pas di pertigaan turun aki-aki eta geus aya deui kok kitu baheula can aya Google nah, mun kuari geus kudu make aki-aki ya itulah hadirin jamaah rahimakumullah turun ke handap al-maghfurlah mama muhibut tobri Keresek ayat geus nyambut di sisi jalan begitu turun henteu uluk salam teu naon maaf ngomong ka mana bae jang geus 2 poe ditungguan ku mama pada saat itu belum ada telepon mun kuari Haji Pendi ngomong gitu teu percaya
percaya sebab SMS lainnya nah kamu guru kula di acara SMS ke panitia jangan lupa berkata Cipendi ngakulah wajib ayo mantakan menerima secara terpaksa. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah, mondoklah di Gresik. Tiba-tiba tengah peting nyelesana di jandela kobong nyelesana di tukangena aya almaghfurlah abah di tukangan sana balik deh ke Tangerang di dia cegat ku abah urang sia balik nyelesana cek abah kula geus luhur si Haji memang keur peuting kobong di Cilongok kahuruan kobong di Cilongok kahuruan jadi kahuruanna di Cilongok ku almaghfurlah ku aboya uci ku abah uci geus kajeuleuh di Keres itu di sekitaran umur 16 tahun urang geus sering di kobong nyelesana jangan sok aboya uci kami pun sering tapi di haudapur ya kisah itu menang dicaritakeun keun aya gini ayeuna mah urang hitung-hitung pelipur lara urang pelipur lara bersedih tandanya sayang berlarut tanda kurang iman ya pelipur lara iyalah guru urang sosok guru urang dirinya nyeleseuna di kaca cek abah kula geus luhur geus bisa nyele kejadian di Cilongok di ditu geus aya Masya Allah tabarakallah Haji terus mondok sekitar 6 tahun di pondok pesantren Keresek nupana pan khusus pan alat didinya maina ngaji naon anu aya diaji dirinya dimulain kitab letik mulhat yaqulu imriti alfiyah terus balagohna arnon Ugudul Jumat jeung lain-lainna terus makulatna mantekna timulai sulam morok samsiah sampai usul fikih Ugudul Jumat jamul jawab itulah perjalanan kisah urang guru urang mondok di dinya selama di dinya ku abah kula kita neruskan mondok di Keresek lain etana cokot nu lainna matakan dicokot lah di pangersa almaghfurlah ajengan imam cek guru kula cek Abu Yahudi diuyup ku aing ilmu ajengan imam diuyup terus lobalah rahasia-rahasia tentang guru urang selama cerita-cerita tentang guru orang selama di Keresek begitu kula mondok di Keresek kula mondok ke Keresek ke Garut sabada di Cisoka di Abah Abdi Abdul Hamid mondok ka ditu mondok setahun 2 tahun kula pulang cek abah penta ka almaghfur ka ajengan imam mumpung hidup kene kula dengan ngawanikeun diri karena dititah ku abah kula waalaikumsalam naon im kula bijakeun kitu cek almaghfurlah ajengan imam geus dicokot kabeh ku uci aya meureun tunggu lama aya tunggu lama im lamun hayang ka uci mun hayang ka uci didinya lah cerita tentang abah uci panjang sampai peuting ulah dikira teh guru uci saking ku tawadu ajengan imam ulah dikira mama teh guru uci hanya babatuan mondok ge kadi formalitas cek bahasa teh mah eta mah mondok biasa lain etana mungkin uci mah anu
bakalna jadi rijal di Banten. Uci bakal jadi rijal di Banten. Sabada maut abah, sabada maut Cidahu, uci jelek cekel omongan mama mual ayah anu engke kumpul cerita geus dua ta anu tah ceritakeun lah timimiti mondok mama selama mondok di dieu karak boga hiji santri dek datang mondok geus aya nu ngabejaan di wijaan mama isukan bakal aya hiji calon santri nu bakal ngagegerkeun jagat. Saha nu ngomong kitu? Syekh Muhi Pamijahan. Ka Haji Ucina keur sare keur jarah di Pamijahan, Syekh Muhina datang ka ajengan imam. Sambut di jalan karena eta bakal jadi jelema. Haji Pendi lain jelema. Sogokana, iya cenah aya sogokana. Tayelah hadirin jamaah rahimakumullah. Aju eta ji aki-aki nu nganterkeun naik ka beus, turun ti beus, naikeun ka mobil letik, duduhkeun ka kobong. Syekh Muhi Pamijah. Menurut ajengan imam. Eta teh Syekh Muhi Pamijah. Ieu santri mama ti kuari tiba heula datang ka kuari can aya nu kos kitu deui berarti aing ge henteu asal moal aya deui Allah laju moal libere ieu mah moal geus eueuh geus dibawa kabeh ku uci digarong da ieu lah hadirin jamaah rahimakumullah larut cerita tentang kaji kumaha tidak bagaimana tidak seorang guru nyaritakeun muridna alahbatan kolot nyaritakeun ke anakna uci bakal lagi uci bakal lagi itu uci bakal lagi itu sabada maut abah bakal kieu dicaritakeun naon anu diomongkeun ku ajengan imam terbukti berarti kan ajengan imam lagi mau kasyafah geus nyaho nu bakal terjadi kanu jadi muridna. Masya Allah tabarakallah al-ajib. Terus bercerita deui mama pernah jarah jeung uci duaan bae kakaruhun ka sumur kondang begitu datang ka dodo karuhun araya ditanyakin saha eta mam santri urang Tangerang anak Idimyati Cilongok ayeuna gitu ieu didik sing bener hatena bener gitu ieu jelema bakal jadi rijal di zamani rijal di zaman kok kula nyaho eta ajengan imam cerita panjang ka kula adalah perjalanan dirinya laju dijarahkeun ka Cibunar mama Cibunar terkenal ahli arud nu kuari aya di Sentaro Banten Jawa Barat di Cibunar jarah ka Cibunar Mama Cibunar hudang nanyakeun saya anu murid kula sarua dicokot ku aing jadi keluarga aing ternyata bener kawin jeung injuna. Nah, ieu salah satu perjalanan guru urang mondok di Garut menangkeun urang Garut mun bisa nu mondok di Cilongok kawin kabeh jeung urang Cilongok beak stok iyalah hadirin jamaah rahimakumullah. Masya Allah tabarakallah. Terus cerita deui tentang sumur, cerita deui tentang mobil mogok, tentang sumur. Pada saat harita sumur di ditu sangat kekurangan cai iwal hiji-hijina kudu nyokot cai ti sisi bukit
Akhirnya diberi ide lah cara nanyian kokorolokan, ternyata henteu efektif karena sekitar kurang lebih 3 kilo. Jadi titah kumaha lamun make paralon, make paralon dihitung biayanya sangat mahal karena berkilo-kilo. Tiba-tiba uci ngomongkeun insyaallah paralon aya. Beting ngomong gitu, isuk-isuk paralon geus aya. Di mana ya? Di pabrik paralon. Nah iyalah paralon geus aya. Dukanang di mana eta budak dengan paralona? Ngan nu jelas beting ngobrol, isuk-isuk geus aya. Harita can aya HP. Apa ieu? Duka. Wallahu a'lam. Lanjut tentang mobil mogok. Tentang mobil mogok diceritakan kieu kitu kieu kitu kieu kitu. Manggil bengkel tidak ikin hirup, dikukumahakeun tidak ikin hirup, ternyata bensinna beak. Nah eta mah mobil Haji Fendi. Bensinna loba tapi tidak ikin hirup. Eta uci nyebut ngaran Abah Ji. Ba mau ajengan ya tengah peting mobil mogok starter hirup. Eta ieu teh duka ngayakinkeun ka kula supaya ngaguru ka kakula. Apakah ini cerita rekayasa atau lain, tetapi seperti itulah. Dan kula husnujon, apakah mungkin seorang al-maghfurlah mama ajengan muhibut tobri ngabohong? Menurut kula lain ngabohong atau lain siasat ieu alalah. Lamun cerita kituna Abah Haji Pendi, oh, kula pernah naik mobil jeung Haji Agus cek manehna. Tegar ka dia ngan ukur 2 jam. Ngan ukur 2 jam. Ditanyakin ka Haji Agus, bener teh? Bener. 2 jam nu nyaringna nyana HS mah di mobil. Nah, ieu kan salah. Ieu fakta kisah meleset. Tailah hadirin jamaah rahimakumullah, perjalanan tidinya dikiresek manehna aya alamat titah mondok ka Banjar. Ayeuna penting ieu urang cerita kresek, isuk penting insyaallah cerita Banjar. Kebetulan aya Habib urang tabarukallah. Sakitu nu kopi hatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.